Haye pang alus-alusna jalma munggu Allah nyata jalma anu bagus sangka ka Allah. Nah, iya. Daripada ibadah terus-terusan bari goreng sangka we ka Allah. Pang hade-hadena jalma teh ibadah terus-terusan bari alus sangka ka Gusti. Ganjaran sabar tina musibah eueuh catatanana. Berarti matak dibere penyakit hese du barana teh urang teh rek dibere ganjaran sobar ku Gusti. Bener teh amin ya rabbal. Ulah kieu ku aing teh sok salat teh. Sok telat mana berkah telat teh. Mana berkah salat teh bool mah nyeri we keukeuh. Teu cager husnudon cepat ka Gusti. Oh, berarti Allah teh ka urang teh nyaah ieu teh. Rahmanna Allah, Rahimna Allah tiba ka urang. Ya Latif dibaca terus-terusan tapi tenerap. Oh, Latifna Allah teh tiba ka urang, lembutna Allah teh tiba ka urang, nyaahna Allah teh tiba ka urang, sehingga urang dibere penyakit sabar tah engke di akhirat ganjaranna gede luar biasa anu moal aya perhitunganana. Salat puguh hitunganana, zakat puguh hitunganana, sedekah puguh hitunganana, aya catatanna. Tapi ganjaran sabar tina penyakit catatanana ku gede-gede. Nah, tak kumaha lamun teu bisa. In lam tuhsin donaka bihi li ajli husni wasfihi. Apabila anjeun teu bisa gawe sangka ka Gusti Allah karena arah-arah kealusan sifat-sifat Allah, karena arah-arah Rahman Rahimna Allah, karena arah-arah Latifna Allah, karena arah-arah jamaah teu mampu tedupuin kitu teh. Heuteut. Maka harus merenung eta mah. Langkah kedua, merenung dulu eta mah. Tuh. Mana min isbagini ami nyatana tina pirang-pirang nyampurnakeun pirang-pirang nikmat. Heuh disebut-sebut wae ti baheula oge nya. Wasumul padli jeung sumarambahna pirang-pirang fadol ti Allah wal karomi jeung pirang-pirang kamuliaan Allah. Berapa anugerah nikmat anu parantos dipasihkeun ka Allah ka urang coba hitung. Tidinya tah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
salatan tatmainnu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tulisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal ladunni wa tukrimuna biha bisadati wal karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa atbana wa tajukna loma tamama nikmati wa tamama rahmati wa tamama ridwani wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tuhsaru fil khalaiq ajmain. Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. In lam tahsun donaka lamun te gawe bagus anjeun donaka kana sangkaan anjeun bihi ka Allah li ajli husni wasfihi karena arah-arah bagus sifat Allah. Konteks ibarat nu sajana kieu husni jamalihi anu kitu lain husni wasfihi aya li adli ma tegesna kana ara-ara perkara wa ari Allah eta alaihi netepan kana ieu perkara minan nu'utis saniyati nyatana tina pirang-pirang sifat anu luhur tur alus tina sifat anu alus wasifatil aliyati jeung tina pirang-pirang sifat anu luhur fa innaman maka kana sanyanyana jalmi kana anu bukti sahaman mutasifan eta kasifatan bi asna sifati kalawan alus-alusna tina pirang-pirang sifat luhur-luhurna tina pirang-pirang sifat layas duru maka moal gijil minhu tiyman nawan illal jamilu ila jamila bisa ila jamilu bisa salahkeun ku aceng nganu alus di dieu mah ilal jamilu sebab istina kalam tam turmantik siaman terlebih-lebih liman kajalma donna anu nyangka saha jalma bihi ka Allah al jamila kana dat anu alus pasin maka gawe sangka maka gawe ngaluskeun anjeun donaka kana sangkaan anjeun bihi ka Allah liwujudi muamalatihi kana wujud ngersakeun Allah muamalah teh nambut gawe ieu mah ka Allah ngersakeun Allah maka sarta anjeun min isbagini ami nyatana tina nyampurnakeun kana pirang-pirang nikmat wa syumulil fadli jeung nyurambahkeun ka unggulan wal karomi jeung kamuliaan pahal awadaka makanaha lain nanyakeun ya lain pahal awadaka nah makanaha ngabiasakeun Allah ka anjeun
ilhasanan angin kana halus jika nanyakeun istifham takriri disebutna titah ngaku ceng Aisyah teu percaya tuh aing teh kieu insinyur lain nanyakeun teh lain teu naon kudu ngaku teh aing teh insi sama teu ngaguwe ka aing teh kitu jika nanyakeun nya namanya tetap percaya kieu aing teh insinyur beui oge heeh tapi lain naon lain nanya tapi naon titah ngaku eta teh disebutna istifham takriri karana wahal asadda jeung naha ngadatangkeun Allah ilaika kanjeun illa mananan angin kana pirang-pirang nikmat lain ni'aman tegesna kana pirang-pirang nikmat asyaro gawe isyarah kimusonib bidalika ku ieu ucapan pahal awadaka illa husna wahal asda ilaika illa manan illa ananasa kana yen sanyana jalmi fi husnidonni dina husnudon ala kismaini netepan kana dua bagian khosotin kaiji anu khos wa amatin jeung kadua anu umum jalmi anu khos jeung jalmi anu umum pal khosotu makali jalmi anu istimewa anu khos hasanu gawe bagus jalmi anu istimewa adonna kana sangkaan bihi ka Allah lima karena perkara wa ari Allah eta alaihi netepan kaya perkara minan nu'tis saniyati nyatana tina pirang-pirang sifat anu luhur wasifatil aliyati jeung tegesna pirang-pirang sifat anu luhur wal amatu jeung ari umumna manusia kaya urang sadayana hasanu eta gawe sang alus ye amah adona kana sangkaan bihi ka Allah lima kana perkara hum ari ieu amah bihi daya emak min subugin ni'ami nyatana tina nyampurnakeun kana pirang-pirang nikmat wasumulil padli jeung sumarambah kaunggulan wal karumi jeung kamuliaan watapawutu jeung ari perbedaan bainal maqamaini anu aya antara dua makom dohirun eta jelas paka annahu maka kaya kimusonib kola eta ngandika kimusonib yang bagi penting laka ka anjeun ayyuhal muridu he eling-eling jalma anu rek ngarepkeun menuju ka Allah antasana naon yen gawe alus anjeun donnaka kana sangkaan anjeun bihi ka Allah mutlakon sabari mutlak fi isolil manafi dinan nepikeun pirang-pirang kemangpaatan wadab idori jeung nolak kana pirang-pirang kamadaratan wa adamil iltifati jeung henteu luak ieu ki goerihi kasalian Allah pailam takdir maka lamun teu bisa anjeun ala husnidoni kana alus sangka alladzi nyatana don husnidon wa alladzi eta maqamul khossati makom jalmi anu istimewaan khusus patalabas maka praktu mandang anjeun bimakomil amati kalawan makom jalma anu awam wa husnudoni jeung ari husnudon bihi ka Allah liwasbihi
karena sifat Allah yuntiju eta nganatijahkeun nyimpulkeun la yausnudon laka ka anjeun mahabbatau kana cinta ka Allah wasihatal iktimadi jeung sah tetegenan wa tawakkuli jeung sah pasrah sumerah alaihi ka Allah wa husnudzanni jeung ari husnudzan bihi ka Allah liwujudi muamalatihi karena aya ngersakeun Allah ma'aka sarta anjeun eta yuntiju nganatijahkeun husnudzon nyimpulkeun husnudzon mengindikasikan husnudzon laka ka anjeun syukra nikmatihi kana syukuran kana nikmati Allah wa tasyawufa jeung kana mikasono liwurudi padhi kana datangna padol ti Allah wa rahmatihi jeung rahmat Allah. Beres. Udah gitu. Udah gue. Aduh, geus ngaji Qur'an keun mah. Nyai tuur teh. Nyai tuur teh. Aya nyai tuur aya. Ayahnya itu bagusnya nih kena cangkeng teh nyeri kena cangkeng teh ya teh ayah nu nyeri tuur anu ricang pabah rumah bisnis teu cair-cair bisnis teu cair Pak Haji Burhan mah beja-beja leuwih sabenerna mah eta mah era leuwih ti sarea lamun bejakeun panyakitna teh ngan bisi eraeun teu bejakeun entong atuh bisi era aya dagang teu laku-laku aya bener ya kabeh aya di tukang cireng mata taya pang alus-alusna jalma munggu Allah nyata jalma anu bagus sangka ka Allah daripada ibadah terus-terusan bari goreng sangka we ka Allah panghade-hadina jalma teh ibadah terus-terusan balik alus sangka ka Gusti carana bagus sangka husnudon ka Gusti Allah terbagi dua urang milih mana ya nomor kahiji orang intelektual kayak Pak Burhan tuh teu Pak Burhan wae Bapak Umi Uyun termasuk orang host teh orang tertentu nomor kedua umumna manusia upami jalmi anu intelektual jalmi anu ilmuwan ilmuna di atas awan-awan tinggi bari ngamalkeun kana ilmu cara husnudon ka Allah itu poin tidak mikir naon-naon nu dibayangkeun teh sifat jamalna Allah sifat Rahman Rahimna Allah gitu aya eueuh di urang kira-kira aya kumaha carana bila mana orang diberi bangkrut usaha bangkrut usaha henteu riweuh henteu husnudon ka Gusti Allah Maha Beunghar ayeuna teu payu ikunkan bakal dipayukeun ku Gusti
aina bangkrut engke mah dibangkrutkeun Gusti Allah. Allah Maha Beunghar, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah teh kasifatan ku sifat Rahman Rahim. Allah nu berikeun pirang-pirang nikmat. Pangna dibangkrutkeun teh ku Allah, Allah karunyangan. Lantaran ieu duitna riba unggul. Bener teu? Nu dipakena engke semakin bertambah harta bandana, semakin tambah dosana. Kadinya bakal husnudon teh. Nuhun Gusti abdi usaha dibangkrutkeun, nuhun Gusti usaha dikolepkeun sabab duitna nu kapungkur teh kumaha ngalana. Nuhun Gusti. Lamun eta payu wae usahana lancar wae engke semakin tambah haram, haram jeung haram didahar ku anak incu akhirna lain kaleureum hade. Matak manehna bakal kolepna hatur nuhun ka Gusti akhirna bisa hadir ka majlis ta. Dibere beunghar mah tanda wuru, bener teu? Paling jalan nuhun eta teh husnudon kelas 1. Kelas cek kaji barul anu naonsna bisnisna teu cair-cair heuh. Langsung husnudon ka Gusti tanpa pikiran Allah Maha Rahman Rahim. Heuh. Allah Maha Beunghar. Tuh, yakin Allah Maha Beunghar. Langsung tudupin karunya ka urang metak teu disukseskeun buru-buru oge. Lantaran uangku kasih apa aja baru teh jangkung leutik merenteneng. Lamun loba duitna moal aman jeung pamajikan eta. Eta nuhun Gusti. Eta teh husnudon. Mulak-malik ka Gusti Allah. Tah eta jang jalma nu kolek usaha, bener teu? Jadi tong wakasudon ka Gusti teh diadeun teh payu wae teh. Buah-buah lamun dipayukeun mah harta bada urang teu bisa suku. Tah eta jang jalma anu tertentu langsung teu poin ka mana? Kana sifat jamalna Allah, kana rahmanna Allah. Aina teu langsar Allah Maha bijaksana, Maha kaya, pasti dibeungharkeun Gusti. Eta husnudon ngaranna Gusti Allah. Ulah ngada ka Gusti Allah. Ulah ngadoa hayang buru-buru lancar, bener tuh. Usaha hayang lancar efek teh anakna badung. Beak deh, leuwih ripuh. Ceun, ayeuna jang jalma anu boga penyakit, bener teh. Kabeh nu ditu urlin. Oh, usaha. Setelah ikhtiar dinyakeun doa jeung obat sabangsana, husnudon ka Allah. Cara husnudona kumaha? Sarua ieu ge nu kelas istimewa. Cara husnudona ngucapkeun alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Wajib burhan sabaraha taun tadi bade penyakitna tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Nuhun Gusti da abdi teh ikhtiar geus, naon geus, tapi aya we ieu teh Gusti teh nyaaheun ka urang. Nek dibere ganja nu kacida gedena lantaran kajan sabar tina panyakit engke di akhirat eueuh catatanana. Nuhun Gusti arek kitu moal. Tata alokul husnudon kalau teh kitu. Aduh nyeri tuur wa. Ini cangkeng wa. Husnudon ka Allah urang teh rek diselamatkeun ku Gusti. Nek diberi ganjaran ke Gusti sok coba hayang ganjaran teh di akhirat bener. Tapa Ibrahim ingkudnya sabar lin teh turi ngaji we tetep husnudon ka Gusti. Nuhun Gusti berarti abdi teh nek diberi surga teh ladang ini tukur Gusti beres bener teh husnudon ka Gusti. Nah, nemen-nemen ting ka aing teh kok aing teh ngaji wae gitu. Aing teh salat getol gitu. Tapi teu cager-cager tuh urang teh. Oh, nu kitu mah salah. Ngarasula. Cager henteu disiksa Allah bayangkeun.
Rugi 2 kali teh. Hah? Oh coba ya sahana nanti teh. Hah? Dedek? Deden? Iya jelas di surga ieu mah. Sok coba sabar penyakit. Unggal majlis ngaji terus. Bari ingkeun. Hayang cager bener mah manehna teu hayang teu. Hayang udah hayang dikawin kedua ngoranya. Oh, ento. Ieu mah hadir wae di majlis tan pernah absen ieu mengaji ge. Ya di aleka salam peuting-peuting noe kalhurnya oto. Ingku geute. Teu pernah sabar we. Husnudon ka Gusti. Nuhun Gusti abdi teh da ikhtiar mah geus tapi panyakit teh aya wae. Berarti Gusti teh bade mere ganjaran nu kacida gedena ka urang. Nuhun Gusti nuhun. Bener teh? Husnudon ka mana ieu? Sifat Rahman Rahimna Allah eta. Allah teh nyaaheun ka paden teh ieu teh. Nek dikasurgakeun ku Gusti lewat sok nek arek moal kitu. Hah? Sama bisa tuh bisa. Husnudon setelah ikhtiar dinyakeun bener teu? Jawaban dinyakeun ikhtiar dinyakeun husnudon ka Gusti. Pangna diayakeun we nya tuur bari kuat ngaji bener teu? Loba anu jag-jag tuurna teu kuat tola bener. Tapi dibere tuul nyeri terus-terusan kuat tolam keneh terus eta teh berarti tanda sabar bener. Atuh tinggal husnudon ka Gusti Allah. Oh boa ya bagus teh walaupun keur mah ieu teh atlet voli bener teh. Tapi di akhir hayat mah anjeunna tolam terusan bari nyeri cangkeng bener teh. Pelatih poli itu, ayeuna mah ganti, tuh, jadi kasurgakeun ku Gusti Allah. Nuhun Gusti abi cengkeng teh nyeri mudah-mudahan we ieu teh kanyaah ti Gusti. Abi teh di akhirat bade dibade ganjaran nu kacida gedena lantaran ganjaran sabar tina panyakitna eueuh catatanna ku gede-gedena. Oh abi teh aya jatah eta meureun ti Gusti teh. Da Gusti mah kasipatan ku sifat Rahman jeung arek kitu. Hah? No. Jadi minta mah hayang sehat dulur, hayang sehat. Tapi dikala Allah memberikan cobaan ka urang husnudon ka Gusti, cara husnudon ka Gusti Allah aya 2 jalur. Jalur kahiji jalur khos. Tuh, jalur orang-orang anu tertentu. Teu loba beja ka batur, bobat, tolam kuat. Tapi bari nuhun alhamdulillah Gusti. Nuhun Gusti abdi dikuatkeun tolam Gusti. Nuhun Gusti abdi ngiri tuun Gusti nuhun. Berarti abdi teh bari dipasihan naon ganjaran di akhirat anu kacida gede. Bener euy pikir-pikir mah nya. Tah lamun geus terjadi dibade nyiri tuun. Dan kemah atuh bakal demo nu teu kabagi ngeuit urut teu. Hah? Ngaku we ayeuna. Oh sok ungkung sering mah teu. Tah kemah lamun teu ngeuit urut teh demo ka Allah. Gusti kunaon abdi di alam dunya make teu nyeri tuur. Geuning abdi teu kabagian ganjaran sabarna nyeri tu. Da gede itu. Tingali da kitabna Soil Ibad. Ganjaran sabar tina musibah eueuh catatanana. Berarti matak dibere panyakit hese du barana teh urang teh rek dibere ganjaran sabar ku Gusti. Bener teh amin ya rabbal. Ulah kieu ku aing teh sok salat teh. Sok tolab mana berkah tolab teh. Mana berkah teh
boal mah nyeri we keukeuh. Teu cager. Husnudon cepat ka Gusti. Oh, berarti Allah teh ka urang teh nyaah. Ieu teh. Rahmanna Allah, Rahimna Allah tiba ka urang. Ya latif dibaca terus-terusan tapi tenerap. Oh, latifna Allah teh tiba ka urang, lembutna Allah teh tiba ka urang, nyaahna Allah teh tiba ka urang, sehingga urang dibere penyakit sabar, tah engke di akhirat ganjaranna gede luar biasa, anu moal aya perhitunganana, salat puguh hitunganana, zakat puguh hitunganana, sedekah puguh hitunganana, aya catatanna. Tapi ganjan sabar tina penyakit catatanana ku gede nah arek husnudon ka Gusti lewat sifat sil jamalna Allah, sifat rahmana Allah, sifat rahimna ieu bangkrut usaha bangkrut usaha ribut yang jalma anu husnudon mah kalau subhanun Gusti abdi dibangkrutkeun usaha lamun teu dibangkrutkeun usaha abdi ieu duitna ting naon ti dituna baheula matara ngaji kapan urang teh ting kumaha jalanna heuh dantan lamun dilakukeun wae ieu dipayungkeun ieu usaha duitna haram jeung haram engke diparabkeun ka anak incu akhirna incu garoblog kabeh bener dari dadah walal haram horojal haram nuhun Gusti dibangkrutkeun akhirna abdi daek kamu sholat ngiluan ngaji bener teh nyaho bab agama bener eta teh gara-gara naon gara-gara usaha kolep dibangkrutkeun nuhun Gusti husnudon ka Gusti kitu dibangkrutkeun husnudon ka Gusti Allah teu dilakukeun ka Gusti mana cek Ibu Yuyun teh aing mah lamun juga lakene marek dinyakeun ku Haji Ban belum tentu ting kawin deui nu teu neangan laki nu muda bener dijamin ku aing asal daek tumpak sia tong usaha bener gitu Ibu Yun teh beuting kitu lamun terus pedagangna laku bener teu sok Ibu Yun tinggal galus sangka ka Gusti nuhun Gusti abdi dibangkrutkeun toko itu teu payu ieu teu payu itu teu payu lantaran mun diayakeun mah ting kumaha abdi teh tapi disederhanakeun mah abdi daek lah bener teu da lamun teu disederhanakeun mewah bakal jalan-jalan we jeung itu bang bener teu husnudon ka Gusti lewat sifat Rahman jeung Rahimna Allah 3 poin itu cara husnudon orang hos ngaranna orang hos eta dibere keistimewaan ku Gusti begitu bangkrut usaha teu bangkrut aing mah Allah mah Rahman Rahim no dihayati ku manehna jamalna Allah tuh kumaha lamun teu bisa ku eta tah keukeuh hate teh berkritik wae koh aing teh kitu we terus teu mampu sifat jamalna Allah ditampilkeun teu bisa husnudon lewat sifat jamalna Allah teu bisa lewat Rahman Rahimna Allah teu bisa lewat latifna Allah tapi berkritik wah teh kumaha tah lamun kitu teu kudu husnudon kudu kumaha carana asupkeun kana hikam tuh tingali in lam tuhsinu dannaka bihi li adli husni jamalihi ibarat hikam sejen nu ieu mah kieu ye nu ieu mah illam tuhsin dannaka bihi li adli husni was bihi leungit duit benar ribut kege bakal diganti ku Gusti Allah asa sabar jeung ikhtiar henteu keluh kasah belaan teu berjamaah bener keluh kasah belaan teu salat acan
lantaran duit berjuta-juta leungit ilang teu keluh kasah lantaran Allah Maha Beunghar Allah Maha Rahman Rahim kege bakal diganti ku Gusti Allah kitu teh setelah husnudon ikhtiar henteu nu gelo kitu ngajedog we di imah teh cicing di dagang teu mun dagang teu diusapan daganganana teu dirapihan geus kumaha Gusti Allah we lah salah setelah dedankeun doa tahajud wirid dedankeun supaya payu dagang usapan supaya pedagang ternyata teu hasil ribut husnudon ka Gusti gitu da belum tentu urang lamun debere beunghar kawas Haji Burhan bager bener teu kok gitu Allah tetap percayain tak ke Haji Deden mah percayain belum tentu ada lamun dibeungharkeun kuasa Haji Burhan belum tentu nuhun Gusti abdi kapan yang sedekah belum tentu bisa urang mah belum tentu mampu nyaah we nu aya dipake hura-hura dipake jalan-jalan bae ditindak ku Gusti Allah nuhun Gusti abdi teu beunghar tuh sarah husnudon ka Gusti gitu kuring ge teu dibere beunghar Gusti Allah teh lamun beunghar bakal hayang nyandung gitu itu urusanna akhirna bakal mentrok wae jeung majikan bener gelut wae tah entek nuhun Gusti abdi teh dipasihan beunghar lantan teu pasihan beunghar mah abdi teh bakal nyandung bae gitu usaha-usahana beunghar boga mobil 3 tapi manehna mah bisa teu yang nyandung mata Allah percaya dibere teh manehna mah pala mah kasep heuh tapi teu hayang tah kitu maka ku Allah dibeunghar nuhun syukuran eta mah abdi ge syukuran da CS ieu teh heuh tapi abdi kunaon kieu we nuhun Gusti lantaran abdi lamun dibere beunghar satu tah bakal acak-acakan rumah tangga bakal lupa goreng kege nu hayangeun teh aya wae coba lamun boga duit bener teh rumah tangga acak-acakan nuhun Gusti abdi teu dibere dunia seueun lantaran beusua seueun mah pasanten ancut rumah tanggaan anak berantakan hayu we kabogoh unggal tempat bakal kitu mata kami hatur nuhun kitu teh ka Gusti teh husnudon bener teh cak tegableg duit teh hayang we nyandung teh lain nomor godaan tak kumaha lamun teu bisa in lam tuhsin donaka bihi li ajli husni wasfihi apabila anjeun teu bisa gawe sangka ka Gusti Allah karena arah-arah kealusan sifat-sifat Allah karena arah-arah Rahman Rahimna Allah karena arah-arah Latifna Allah karena arah-arah jamaah teu mampu tedupuin kitu teh heuh maka harus merenung eta mah langkah kedua merenung dulu eta mah tuh kumaha cara merenungna pahal awadaka mana pasin carana langkah kedua pasin maka anjeun kudu gawe alus donaka maka anjeun kudu alus sangka bihi ka Allah liwujudi muamalatihi karena bukti penentuan Allah Subhanahu wa taala ka urang muamalah dia karena bukti penentuan Allah ngersakeun Allah ka urang liwujudi muamalatihi
maka karena bukti penentuan Allah ngersakeun Allah maka ka anjeun mana min isbagini ami nyatana tina pirang-pirang nyampurnakeun pirang-pirang nikmat disebut-sebut wae ti baheula oge nya wasumul padli jeung sumarambahna pirang-pirang padol ti Allah wal karomi jeung pirang-pirang kamuliaan Allah berapa anugerah nikmat anu parantos dipasihkeun ka Allah ka urang coba hitung tidinya tah anu jadi tueur lin ti baheula jadi tueur ka iraha caina ti baheula ayo bayaran udah Pak Dede sakitnya ti iraha mitina 2017 ayeuna sabaraha dina sameh 2017 sakit tuh sehat sampai mana sabaraha tahun sehat tah oh 50 tahun aya sehatna 30 aya geringna sabaraha ayo 8 tahun loba sehat loba gering oh tarnu nginu itu bener teu loba sehat loba gering urang teh fahal awadaka illa husnan wahal asadda ilaika illa mananan tuh coba berpikir benar teh coba berpikir fahal awadaka illa husnan ieu teh lain nanyakeun ngaco nanyakeun heuh disebutna istifham takriri Pak Dede teh kudu ngaku yen Allah ka anjeun selalu memberikan nikmat dan kalusan bener teu di dalam jangka yuswa 50 tahun ka ditu disyukuran can oh tuh renungi lah bener teu renung husnudon ka Gusti bener Gusti aduh berapa tahun diberi nikmat ku Gusti bener tuh bener nikmat teh kahitung nikmat ngicep Gusti sok sering-sering disebut nikmat kiih bener nikmat bener nikmat dahar bener nikmat jima bener bari aya awe udaikeun bener tuh berapa nikmat ya Allah bisa kehitung tuh sabaraha tahun 30 tahun aya dorakana tuh oh bener nuhun Gusti abdi aya geringkeun deh nikmat baheula mah tapi syukuran teh Gusti ngaku sia teh ha itu ngaku fahal awadaka illa hasanan lain nanyakeun ngaku sia teh Allah teh selalu memberikan ka anjeun kana kaalusan selalu nyawiskeun ka anjeun kana kaalusan wal asda ilaika illa munanan lain nanyakeun lain teh ngaku sia teh Allah teh selalu mere ka anjeun teh kana pirang-pirang bener teh oh sabaraha tahun urang dibeki langsan sabaraha tahun diberi dahar ngeunah sabaraha tahun urang diberi jajak waringkas ayeuna can syukuran dielingkeun ku Gusti Allah nuhun Gusti ayeuna abdi bade maot diberi bekal ku Gusti berarti bekal naon bekal sakit eta teh jang ganjaran di akhir ieu mah teh kudu mikir heula ka itu ieu mah untuk kawas Haji Burhan langsung untuk Haji Burhan langsung alhamdulillah diberi sakit jadi diberi sakit itu seuri gitu mah urang diberi sakit langsung seuri nuhun Gusti abdi sakit
berarti Gusti teh mere ganjaran ka abdi. Alhamdulillah. Ya Bil. Dalam salat mah teu bisa urang teh. Puasa teh teu bisa. Oh berarti abdi mah dibere ka surga ladang sakit. Alhamdulillah Gusti, alhamdulillah. Hos ngaranna. Padahal mikir oh bener berapa anugerah nikmati Gusti Allah anu parantos dilimpahkeun sehat berapa tahun bener teu? Dahar sabaraha tahun ngeunahna? Coba lamun dibere cager wae eling moal. Kuas Fir'aun bener teu? Bangga ku pangeran kena. Fir'aun umurna sabaraha tahun? 400 tahun. Allah. Teu ngalami dicocoreungit sakali-kali acan. Sakali dahana sapi hiji beak. Sanguna sakumahanya. Fir'aun tah. Fir'aun. Sehat eta teh. Sehat. 400 tahun teu dicocok deungit acan. Sehat teh gering-gering. Tuh, terus dahana sakali sapi hiji beak. 400 tahun tah. Allah, akhirna adigung gede ngaku pangeran. Tuh, bisik kitu kete lamun teu dibere sakit teh dibere nikmat sombong nu aya rek peluh naon ka aing arek penyakit naon ka aing pokona mah aing ngajag-jag ba Raja Namrud sarua kali itu pangna ngaku pangeran teh kulantaran teu dibere gering-gering teh. Raja Namrud Fir'aun Raja Namrud ge sarua ngan Raja Namrud mah awakna tuas kuas batu. Tapi sebenarnya awak mah dipencetan. Ngan dipencetana ku susu parawan. Denger dikumpulkeun lain ku leungeun, son. Ku parawan digalil-galil. Ampun, eta Raja Nam sarua ngaku pangeran. Tah, untung Pak Ibrahim yang Pak ini sakitkeun nya. Mungkin aku pangeran sehat, Pak. Jadi eta mah mikir heula. Teu langsung mikir lanan oh bener euy. Sakit aing mah teu sabaraha dibandingkeun jeung sehat mah curang teh teu. Pak Ibrahim jadi tueur ilham mitina coba tiba heula anyar-anyar. Anyar teh baheula mah sehat terus lin. Jag-jag waringkas. Beri syukuran henteu. Henteu. Teu ingat-ingat acan bener teu. Sehat mah, tapi syukuran henteu. Tuh, kawas kade teu ke disambung dihareup hop min ihsanihi ma'adawami isaatika ilaih yakunu istijrozan. Allahu akbar. Teu saeutik jelema anu ngomong aing mah tara salat tara puasa tara ibadah ge jag-jag wari ingkas lain mah. Daripada sia ibadah gatos sakitan teu. Geus meus ka rumah sakit, meus teu gablag duit gara-gara salat eta teh cenah. Gara-gara ngaji teh kitu tah. Dagang teu payu bener gara-gara ngaji cenah. Teu jige cara uing. Tara ibadah tara naon ge duit loba bae bener. Tuh, itu cek Ustaz Hasan, Ustaz kita. Tuh, gitu kayak cara aing. Tuh. Nah, awas. Hop min ihsanihi. Perhatian tina kebaikan Allah. Ma'adawami isaatika ilaih. Sarta anjeun selalu gawe goreng ka Allah. Tuh, juga cara aing. Aing mah salat tara, puasa tara, ngaji tara, tapi dagang laku wae, bener? Daripada sia cenah. Salat getol, kolab getol, nyingsek we sia maringsak. Awas ya. Hop, perhatian eta teh. Min isanihi ilaika. Allah selalu memberikan bagus ka anjeun
ma'adawami isaati kaileh sarta anjeun gawe goreng kal alias teu iba yakunu istidrojan itu teh sungkunan dulur. Aduh sungku berat disungkur digetok kene urang nek ngalauk caitannya di para belalin sugan teu cek lauk teu aing di para pada mas senang ngumpul geus ngumpul di siuk geus dipek-pekan tah gitu. Eta teh istid awas ulah kieu kami teh euy batur mah tara salat tara puasa tara ngaji-ngaji tapi geuning langsare usaha teh entah kami tak sia teh kitu teh geus istid duit teh nyeri tuur dagang teu payu teu laku-laku tapi ngaji kuat bener ieu tanu alus teh ieu heuteut dibere balangsak dikuatkeun ibadah ku Gusti itulah nomor hiji itu teh nomor 1 Bu heuteut nomor kadua mah dibere beunghar bae daek ibadah nomor katilu mah dibere beunghar teu daek ibadah nek nomor kahiji naon tadi dibere balangsak tah bari kuat ibadah itu nomor kasabaraha nek milih mana dua beda tingkatan berarti bios kadua gitu beda ada tingkatanana kelas hiji manu itu kelas hiji mah beda tingkatna ka hiji manu itu terkecuali ka beungharanana kabeh bisa parone dibikeun kana fasilitas umum siap gitu henteu bisa ngudag nomor ka hiji tah heuteut dibere beunghar heuteut tapi minimal 75% dikeluarkeun yang fasilitas umum sarua aja nu ka hiji heuteut mending mana kumaha dikersakeun ku Gusti lamun teh mah urang dibere saraba eueuh tapi sabar kuat iba husnudon ka Gusti urang teh Gusti nuhun poe dijadikeun kelas hese teuy lamun terjadi teh mah urang dibere naon malarah ngangkul sam koreh-koreh cok heuteut balik kuat iba tolab terus salat daek puasa daek berarti tolab tekati nuhun Gusti husnudon ka Gusti Allah berarti abdi teh bade dijadikeun kelas anu kembali kana masalah pokok usaha Bang usaha teu laku da baheula mah urang teh usaha teh ngujur bae bener teh tapi ayeuna kunaon hese laku-laku teh teh kunaon ieu teh ngarasula terus cepet terus nudon ka Gusti kumaha cara sudonna lamun teu bisa kelas hos kelas awam sabaraha taun baheula Ibu Uyun dibere usaha langsar jeung salaki tuh berapa geus bisa disukurana can geus sukurana can tahun kahiji can disukuran tahun kadua can disukuran tepi ka tahun ka-30 tahun can disuku pek teh ayeuna teh minus ngogorowokan itu Gusti kumaha aing mah husnudon ka Gusti tuh muka belakang syukuran heula lamun ditamaritan syukur-syukuran engke disiksa ku Gusti Allah bener teu la in syakartum wala in kafartum urang teh geus kolot sabaha poe deui ka maot can syukuran bener nu baheula teh poho deui ting naon teu nikmat teh poho sama sakali heuh sedengkeun can disuku awas wala in kafartum inna adabi lasyadid ke di akhirat maut can disyukuran ditindak Gusti Allah Allahu akbar bener teh
aina teh dibere ku Gusti syukurana tolab daek bener teh da caduk talamun langsare usaha mah moal paling Bandung Bali heuh Singapura kawas Haji Burhan kali-kali kitu tah da aya jang modalna teh heuh neangan lalaki nu pangkasetna daya duit panjang modalna tolab moal kira-kira nuhun usnudon ka Gusti cepet nuhun Gusti abdi dibangkrutkeun dikolepkeun alina abdi terhadir ka majelis alus jalan-jalan hadis ka majelis taklim gitu usnudon ka Gusti jang baweun maot da geus bau taneuh kabeh kitu geus karolot atuh tereng hayu jeung taneuh naon deui teu Allahu akbarnya itu cara husnudon kolep usaha teu bisa langsung mikir heula betapa Bapak banyakna nikmat anu parantos dipasikeun Gusti tiba heula nepi ka meh bangkrut sabaraha taun heuh tuh kitu Imam Atha Al-Iskandari pahal awadaka illa hisnan wahal asda ilaika illa mananan. Apakah Allah memberikan keandian anjing pirang-pirang nikmat? Jadi ieu titah ngaku Allah memberikan keandian selalu karena pirang-pirang nikmat lain nanyakeun lain gitu. Hal-hal ieu teh pada aya saha nanyakeun teh. Ieu mah lain titah ngaku. Titah aceng ya sebagai karyawan Pak Haji teu ngagugu wae tuh samarukan Pak Haji teh lain jenderal tuh ai maneh ceng teu ngagugu wae kapunten nasihat teu apal kieu-kieu teh aing teh presiden deui keur usaha mah kieu-kieu teh aing teh insinyur imane kumaha lain nanyakeun da aceng teh apaleun titah ngaku berarti titah ngagu ieu tah bawain Al-Qur'an lain nanyakeun hal ieu teh urang teh kudu ngaku bener-bener bahwa Allah teh ka urang selalu memberikan kana pirang-pirang tuh relungi ku urang ayeuna kolep usaha hese dah hese anu tapi kuat tolak dah itu husnudon ka Gusti berarti urang ieu dibangkrutkeun teh anu haramna rek dipiceunan ku Gusti Allah bener teu nu halamna rek dikaluarkeun ku Gusti supaya teu kabawa ka akhirat bener teu nuhun Gus husnudon ka Gusti nah cara kitu geus ikhtiar eta dagang ikhtiar hayang payu tapi teu laku-laku doana dinyakeun babacaan dinyakeun hayang payu dagang tapi teu laku-laku husnudon ka Gusti kitu carana Gusti lamun dikobat teu ditampi tapi can usum can terus husnudon can usum laku can usum beunghar lantan mun beunghar mah bisa mawakna contoh ieu urang boga anak 3 tah boga anak 3 mah Gus Aceh boga anak 3 tah 3 nya 3 lin 3 teh 3 nu aya 3 lanan teh indungna mawat lin mawat tapi beunghar gambar beunghar ya mah ya gambar beunghar cek anak nu panggedena geus umurna teh baleg Pak mana harta banda mamah jangan naon ujang abi teh tos gede yang motor Bapak cara batur eleset ku batur boga kabogoh oge itu motor mah tuh Bapak abi yang mau kulantan geus gede dibere tah kuasa dibere tah warisan mamah sia teh tah kok bawa da wajib dibikeun geus gede mah ulah cekel wae heuh
Cek Al-Qur'an kitu bila mana urang ngurus harta yatim, bila mana gede bikeun ulah kekeuweuk wae. Lamun eta budakna geus bisa mawa. Nu nomor kadua geus gede bapak abdi teh hayang rumah tangga bejana cek batur bapak cek batur. Mamah teh paninggalna seueur abdi ayeuna geus hayang rumah tangga coba mana harta bapak. Oh, mae kawin teh. Tah dikeun. Pas leutik ieu mah. Kelas TK keneh. Bener teh. Diurusna ku umi ieu mah. Tapi main lagi boga wawa beja. Yen mamah teh beung datang ka bapak Aceng caritana ieu mah anak muridna umi teh nu di TK keneh bapak. Naon bujang. Bapak pan mamah teh beunga cek batur bapak. Tuh. Ning si Age pamilikeun motor sana warisan teh. Abdi ka mana bapak nu abdi warisan. Dibere mah ku Aceng. Di Kobat ngaranna. Naon sabada pang teu dibere? Lamun dibere di motor bakal kumaha? Hah? Kan. Moal bisa. Umi uyur ngadoa terus-terusan. Hayang dagang laku, bener? Hayang beunghar deui. Can usum sia teh. Bisi bisa main mulutna. Kewe lah nu teu. Engke lah, sok we itian jeung ngadoa mah. Bener. Tuluikeun ulah apes meer. Heunteu. Nyakeun oh can usum dibere lamun dibere teh bakal moal bisa mawa nuhun tah husnudon ka Allah langsung nuhun Gus kitu deui nuhun Gusti abdi teh dibere lantaran dibere mah ieu moal bisa mawana moal bisa syukuranana heunteu lamun teu bisa syukuranana bakal ditindak Gusti diwae aduh ampun nuhun Gusti husnudon ka Allah. Ieu mah lewat mikir heula. Bener teu? Lewat mikir heula teu langsung. Da ieu mah orang awam kali urang-urang. Teu langsung. Ai Pak Haji Burhan mah begitu dibere sakit wasit, alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah we sakit kok sakit tapi alhamdulillah. Kon Pak Haji mah alhamdulillah. Nyata abdi teh alhamdulillah ku Allah teh dibere panyakit. Berarti abdi teh bade beres surga ku Gusti Allah. Aya kitu moal. Hah? Aya moal kitu. Ayo jawab. Hah? Berarti abdi teh bakal dibere ganyan nu gede ku Gusti. Mun tak sakit oge. Heunteu. Tah mah jang kelas hos nu bisa kitu. Nu tadi teh ya. Heunteu. Tah lamun teu bisa langsung kitu mikir mikir merenung ngaranna meureun. Selalu husnudon ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah suudon ka Allah mah. Jangankan urang, Nabi Yusuf suudon ka Allah. Ieu mah jang contoh eta teh. Kulantaran Nabi Yusuf selalu bergaul jeung nu kas nu geulis. Nah, Nabi Yusuf teh tadi teh ye, Suat Yusuf Nabi Yusuf bergaul jeung nu geulis bertahun-tahun jeung Siti Julaiha. Heunteu. Nabi Yusuf ge da geus normal. Jabab bergaul jeung Siti Julaiha parawan terus-terusan. Lantaran pamasalakina peluh. Unggal poe eta bergaul teu kuat Nabi Yusuf teh. Sieun terjadi selingkuh. Nah, teu kuat. Selingkuh. Teu kuat. Da jelema ngaranna ge da normal meureun nya. Pak Haji Burhan ge normal tapi mena kuat kos Nabi Yusuf tah. Terus Gusti abdi daripada terjerumus kena perzinahan cek Nabi Yusuf. Gusti abdi daripada terjerumus perji lantaran abdi gaul jeung nu molek setiap hari jeung Siti Julaiha. Leuwih hade abdi mah Gusti panyarakeun we. Coba bayangkeun. Husnudon suudon eta ka Allah. Suudon eta. Maka akhirnya Nabi Yusuf dipanyara.
Dongan suudon ka Gusti Allah. Kudu alus sangka mun kieu mah Gusti abdi moal bergaul jeung nu geulis ngapoe salametkeun abdi Gusti salametkeun abdi Gusti salamet tina pacabaya bisi selingkuh. Bener ieu teh jang ganjaran jeung abdi lamun kuat nahana abdi bade ganjaran ku Gusti Allah. Coba lamun kitu mah. Moal di penjara teh. Ieu mah jujur eta contoh suudon jangankan ka urang. Nabi ge kitu. Heuh. Kitu teh Nabi Yusuf teh sapali mah. Sehingga di penjara. Saab suudon ka Gusti, tong suudon ka Gusti Allah mah. Kudu selalu husnudon. Tuh sasa jama anu alus sangka, jadi kudu husnudon ka Allah. Wa in kana khairon palahu. Wa in kana saron palahu nih. Apabila husnudona bagus, maka bagus jang anjeun. Bila mana husuna goreng, maka goreng jang anjeun. Kalau mah ana inda doni abdi. Kaula mah kumaha don jelema. Jelema alus-alus. Barang begitu liwat mobil, wah lewat kucing euy. Matak siap, balik ulah suudon atuh. Husnudon ulah matak siap, segala macam gitu kan. Tuh. Ayeuna euy, aya sirit euncui. Buah-buah ya metoha aing mah tuh. Sabab geus kolot geus ge. Eta teh suudon ka Gusti Allah kitu teh. Heuh. Wah, ieu bahaya ieu, heuh. Bahaya aya sirit euncui. Heuh. Jiga-jigana metoha teh maot ieu. Jawab urang jawab jang waragad nate di urang angsal boga jang mayana kumaha sedeng geus nempukeun baheula mana bapak maot neng kapos laki anjeun kapan teh dianyuk jang waragad teh datang teh incuing aduh bitoha euy maot aing can boga jang mayar hutang coba tong suudon ka dinya tuh. Jadi tetap tanamlah husnudon ka Gusti Allah. Tong di bawah hurupat gitu teh. Hurupat Hinduan bener. Ngan kun ngimpi menang lauk we husnudon teh nya. Doh, beuting mah cek aja baru deui. Ngimpi ngusup menang lauk emas beureum. Jatuh gitu banyak. Aku teh jatuh teh. Hah? Lamun menang ngimpi menang lauk jatuh teu. Lamun laukna hejo 50.000 nya. Coba lamun laukna beureum 100.000 eta teh. Jatuh ngimpi teh eta. 100.000 lamun beureum mah laukna. Eta mah akur sarea eta. Husnudon ka Gusti. Kalau kabeh ge aduh pacok orai euy dah. Ngimpi dipacok husnudon ka Gusti Allah. Alhamdulillah penting ngimpi dipacok lain nek diberi ji anu gede ke Gusti Allah. Tuh. Husnudon ka Gusti. Aduh ngimpi dipangnyanungkeun kumaha teh? Oh, arek muka cabang usaha 2. Bener teu? Husnudon ka Gusti. Di warung teh kemet muka 2 cabang. Hiji di pasar Setobo, 2 di pasar Jom. Penting ngimpi dipangnyanungkeun husnudon ka Gusti. Oh berarti urang teu nyanung tak ngaco awe nyanung. Oh nyanung usaha bakal 2 cabang jadi 2 perusahaan husnudon ka Gusti gitu. Ulah sok suudon ka Gusti Allah mah. Wah kartos teh ye siap tuh husnudonna. Iya jadi apapun perkara tadi orang husnudon ka Gusti. Cara husnudon kembali karena pokok terbagi 2 macam. 1 golongan orang yang khawas to the point teu mikir heula langsung begitu teu langsung usaha beuk teu leungit duit Allah bakal diganti beres lantaran Allah sifat Rahman Rahim Latif Rahman Rahim itu begitu datang ayat siksaan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah sangat dahsyat menyiksa terhadap hambanya. Nuhun Gusti.
Abi mah digerakkeun Gusti teh daek tolak berarti moal disik tuh husnudzon ka Gusti itu arek Pak Ibrahim husnudzon geus adunya deuh ikhtiar mah teruskeun terus ikhtiar teruskeun bari nuhun Gusti abi sakit teh oh engke teh abi teh bakal dibere ganjaran anu nu 50 tahun ka tukang nikmat teh disyukuran nuhun Gusti abdi elingkeun berarti ayeuna syukuran nikmat anu katungkul teh kumaha syukuranna ngucapkeun alhamdulillah la ilaha illallah daekna syukuran tah nikmat anu parantos diturunkeun ku Gusti eta husnudzon ka Gusti dalam mun teu disahatkeun mah aki-aki kieu ge bakal liar we bener teh cik urang beringin enak loba anu sehat loba anu gering loba anu sehat loba anu gering enak nu tolap loba anu gering loba anu tolap loba anu tolap loba anu henteu nanya tuh urang mah tinggal ka dinya nuhun geuring dicapek-cacak di nyeri awak nyeri tuun masih daya bener teh tuh itu mahal di Gusti Allah kan mahal teh matak jalan anu rek tolap bakat terus daek ke tolap danganekeun penerangan heuh lamun entot-entotan telabna sakali sabulan moal daek deui nah peneranganna eueuh ditutup ku Allah kok mau talak pisan mah bener tuh oh beuki hati gunung sakit teh euy ieu teh kanyaah ti Gusti bari sabar tanda sabar daek tolab terus lain teh cicing di imah ingkrug geute da dicing di imah sakit tolab sakitna mending bari tolab bener teh ganjaran boga pan tuh jadi eta teh nikmat ti Gusti urang teh rek dibere naon nek dibere ganjaran anu kacida gedena leuwih ti salat leuwih ti ganjaran puasa alhamdulillah wallahu a'lam Allahumma salli wa bibina wa syafina wa maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala an kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin Allahumma shalli ala sayyidina muslatang tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat Allahumma awasil wa taqabbal sawaba ma qaranahu wa ma hadainahu wa mastaghfarnahu wa ma dzakarnahu wa ma qaranahu minal qur'anil adim wa min suratil kahfi wa min surati yusuf wa min surati maryam wa min surati waqiah wa min surati tabarak wa min surati yasin hadiatan balighatan najilatan nibekal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya'i wal mursalin wasuhada'i wassalihin wal auliya'i wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wasadati sufiyati al muhaqqiqin khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadina wa jaddatina wa ikhwani jami'il muslimin muslimat mu'minin wa khususan ila hajjah warmi suwarmi binti sanji wa ila amin dia wa ila haji Muhammad Karnain Pandi bin Muhammad Toha Pandi wa ila ruhi Mama Juaini wa ila ruhi Mama Yusuf Tajin wa ila ruhi Umar Dung Alamsah wa ila arwai man hadara fi hadal majlis Allahumma ij'al fi kuburihim diya'a wal bahjata was surura Allahumma ij'al fi kuburihim riyadatan min riyadil jinan wala taj'al fi kuburihim hufaran min hufratin niran
birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Khusus doa jabang bayi. Jabang bayi saite. Jabang bayi incu Pak Haji. Oge jabang bayi incu urang sadayana. Amin ya rabbal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Jang turunan urang sadayana nya, jang incu urang sada, jang anak urang sadayana ya doa, jang sadayana lain jang incu Pak Haji wungkulnya. Jang urang sada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bi barakati suratul kahfi, bi barakati surat Yusuf, bi barakati suratil waqiah, bi barakati suratil Maryam, bi barakati surat Yasin, wa bi barakati suratil Muluk. Allahumma ij'alna min dzurriyyatis sholihin wa bi hab lana minas sholihin minal maghfurin minal majburin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najah wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhul jannata mal abrar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.